Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kidulur. Alhamdulillahnya orang tiasa ditepangkeun ngalangkungan ieu channel. Pamugi kidulur sadaya salawasna aya dina ginanjar kawilujengan, mulus rahayu berkah salamet sarta salamina aya dina panangtulungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nepangkeun nya kidulur kuring dupi wasta mah aep lengkapna aep Saepul Farid mangga nya kidulur tiasa nyaluk ka simukuring ku sebatan Mang Aep tah gitunya. Ari biasana mah kuring ngan saukur ngadamel video-video pondok nu teu leuwih ti 1 menit nya dina ieu channel teh. Tapi nu ieu mah insyaallah rada leuwih panjangnya tisasari tah gitu kidulur. Jadi kieu ya ngaliwatan ieu caritaan kuring teh, kuringnya hayang leuwih ngajenrekeun deui kunaon sababna kuring teh kikieuan tah kitunya. Kikieuan kumaha kitu mah nya cumarita di hareupeun kamera gitu make bahasa Sunda gitu. Tah samemeh dicaritakeun, samemeh dibejer beaskeun kumaha kasang tukangna gitu. Tadi kan dina ngamimitian ieu video teh kuring uluk salam tah gitunya. Kuring uluk salam. Kumaha uluk salamna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah lamun kidulur nguping eta uluk salam nya tinangtu kidulur geus naon teh familiar dina ngawalesna gitunya, dina ngajawabna nya tinggal dibalas we waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kumaha lamun uluk salamna teh sampurasun tah gitu. Kurang dijawab siga kumaha ya kidulur. Ya geus apal oge lah mang nu kitu mah teu kudu dicaritakeun nya syukur atuh geus apal mah. Tapi ieu mah bisi nya aya di antara kidulur anu acan apal kumaha cara ngajawabna. Tah jadi lamun urang meunang uluk salam sampurasun kitu nya dijawabna teh kumaha? Rampes. Tah kitu nya. Tah ieu anu cek kuring mah rada nyieun kapanasaran gitu. Kan urang teh perlu apal oge. Jadi asal muasalna teh ieu kecap teh di mana gitunya sampurasun jeung rampes teh cing geura cuang di guarnya. Jadi lamun asal usul ieu dua kecap teh ku urang di guar nyaeta kecap sampurasun jeung rampes. Tah tadi teh kuring nyobaan gitu. Kurah koreh lah nyangan informasi nya di mana nya anu gampang mah dina internet gitu nya tinggal googling oke langsung kapanggih tah gitu. Jadi cenah mah nya secara etimologis kecap sampurasun teh asalna tina bahasa Kawi. Di mana nu tegesna jadi wancahanna teh tina kecap sampura jeung isun atawa naon ingsun tah gitu. Ari sampura hartina teh deukeut ka hampura. Nya urang geus wawuh meureun kana ieu bahasa mah nya kana hampura mah nyaeta nu bahasa lembesna teh hapunten geuningannya atawa naon pondokna punten tah gitu. Jadi tah ieu nu naon teh unik gitunya ti urang Sunda mah uluk salam teh can geuna naon geus menta hampura. Terus saterusna aya kecap isun tina sampurasun nya atawa ingsun tadi geuningannya. Tah mun ieu mah hartina teh kuring gitunya. Jadi ingsun teh artina kuring atawa dewek atawa naon deui nya abdi atawa sim kuring atawa sim abdi. Jadi cindekna nya tina ieu kecap urang bisa menang naon teh nya panggenre kira-kira gitulah nya.
yen sampurasun teh hartina hampura kuring tuh makin lengkap. Jadi salamna orang Sunda mah can nanaonkeun geus menta hampura gitu. Basa lemesna teh nyaeta hapunten abdi. Tuluy we meureunnan nu leuwih singket mah jadi rubah nya, jadi robah jadi punten. Nah cukup sakitu. Nah, terus saterusna aya kecap naon oge? Kecap naon deui? Kecap rampes. Tah mun ieu kecap asalna tina basa Sunda kuno atawa Sunda buhun nya. Rampias. Tah tidinya kitu Lur. Eta mindeng pisan nya kapanggih cenah mah dina naskah-naskah Sunda kuno. Tangeunaan ieu mah kuring sorangan memang masih kudu maluruh gitu, nyobaan kurah koreh, nyobaan diajar deui ngeunaan naskah-naskah ieu gitu. Mudah-mudahan nya kahareupna bisa kapanggih lah kitu Lur. Tah hartina teh sabaraha hartinya kitu Lur. Aya nu ngartikeun hade atawa heug atau basa lemesna sae atawa nu pangkiwarina mah mangga atau mun nu leuwih kerenna mah jeung budak ayeuna mah siap. Tah siga kitunya. Jadi umpama urang nilik kadinya mah nya kanu harti nu tadi nya sampurasun rampes teh taya bedana jeung punten mangga gitu. Punten mangga Ariga Gatot Kaca. Tah eta cek budaknya. Mantak baheula mah nya si dulur kecap sampurasun teh sok diucapkeun ku jelema anu nyemah ka imah jelema anu sejen. Tah gitunya. Dijawab ku pribumi atau ku nu nyicingan hiji tempat, ku nu nyicingan hiji imah, tur di tangan ku si semah gitu, dijawab ku rampes. Jadi teu bedanya fungsina teh jeung kecap punten jeung mangga. Mun urang arek balanja ka warung meunan teu katingali tah aya nu nungguan, kan urang teh ngomong punten. Dijawab we mangga gitu. Tah ieu nya nu cek kuring mah salah sahiji hal anu unik tina cara uluk salam jeung ngawalesna urang Sunda gitu. Can oge nanaon uluk salamna teh geus menta hampura. Punten. Mangga. Tah kitu nya eta anu naon teh ngeunaan uluk salamna urang Sunda nyaeta sampurasun jeung rampes. Sampurasun teh uluk salamna, rampes teh balesanana kitu nya. Tah terus ayeuna urang mimiti ya asup kana tujuan dijieuna ieu videonya kitu Lur sadaya. Jadi lamun urang nyarit, lamun misalna aya kidulur nu nanya ka sang tukangna kuring nyieun ieu channel teh kunaon gitu nya. Kunaon kuring kikieuan? Cumarita di hareupeun kamera make basa Sunda. Cingcuang di guar garanya kidulur. Jadi lamun di naon teh di data gitu nya, di bejer biaskeun hiji-hiji mah kira-kira kuring teh boga sababaraha alasan nya, aya 4 lah kira-kira gitu. Alasan anu kahiji letah urang nya kidulur mun teu dibiasakeun cumarita make bahasa indung urang tinang tu ngomong teh baris balelol pabaliut tah gitu. Katambah kuringnya ayeuna matu di pangumbaraan teu bisa, moal bisa saban waktu bisa cumarita make bahasa Sunda. Mun hiji mangsa nya kuring parang aya kasempetan mulang ka lembur nya, ka lembur kuring, terus di lembur panggih jeung nu jadi sepuh kuring, guru-guru kuring, dulur tetangga jeung nu sejena lah da loba nya di lembur mah baraya gitu.
cumarita teh pan non pasti make bahasa Sunda gitunya. Lamun urang geus lila teu biasa atawa malah mau pohokeun kana bahasa Sunda ieu jiga nama diajak cumarita ku aranjeunana ge baris pabeulit ieu letah teu apal diundak usuk teu kanu sapantar teu kanu saluhureun cumarita make cara anu sarua tah nya kitu dulur kayaan siga kitu teh ceuk kuring mah mengizinkan gitu aja ngerakeun ente mah lamun mulang ke lembur geus mau pohokeun kana bahasa indung anu baheula mah sapopoe dipake kitunya ngadoa make bahasa Sunda ngimpi we gen make bahasa Sunda tah kitu eta nu ngaranna bahasa indung teh kitunya. Saterusna tah ieu alasan anu kadua nya kitu dulur tah dina wawaran ieu mah wawaran teh ieu nya naon teh nya penjelasan gitunya kuring mah arek nyutat cariosan salah saurang inohong Sunda nya kitu dulur. Jadi anjeunna teh saurang profesor ti Unpad wastana teh Profesor Ganjar Kurnia. Lah kuring moal nyaritakeun saha ari anjeunna mah nya saha ari anjeunna teh kitu tanya mun ki dulur hayang apa saha anjeunna mah sok we teangan informasina ku sorangan da gampang ieu kan nya neangan beja ngeunaan inohong di zaman kiwari mah tinggal googling we tinggal searching we gitu nya di Google insyaallah langsung kepanggih nya gitu dulur. Jadi cindekna anjeunna teh nyaeta Profesor Ganjar Kurnia kitu nya cumarios siga kieu kitu dulur. Urang Sunda cenah mah nya kalebet pangseueurna kadua di Indonesia. Upami nitenan pasipatanana masih aya cenah mah urang Sunda anu henteu nyunda teu ngabibisani upami di antawisna aya nu hapa budaya teh nu teu mibanda tanggung jawab kana kasundaan tah kitu cariosanna teh. Jadi mun ku kuring leuwih dijenrekeun deui mah kieu nya kitu dulur numutkeun kana cariosan anjeunna nyaeta Profesor Ganjar Kurnia sawarehna urang Sunda teh teu ngarasa boga tanggung jawab kana kasundaan tah hal eta teh ditujukeun ku pasipatan maranehanana nyaeta pasipatan urang-urang Sunda dina kahirupan sapopoe anu teu nyunda. Tah urang memang teu bisa nguntup teu bisa nyalahkeun karena kaya anu siga kitu gitu. Tapi mun palebah nu sadarna teh aya di urang kitu nya. Tah urang memang bisa ngamimitian nyokot bagian dina ieu pacaturan. Sabisa urang samampu urang. Tah kusabab naon teh pilihan kuring mah embung aya di kelompok urang Sunda anu henteu sadar budaya nya anu henteu nyunda nya sabisa-bisa kuring nyokot peran dina ieu pacaturan nyokot bagian dina ieu pacaturan keur ngamumule budaya urang keur ngawanohkeun budaya urang ka suku bangsa anu sejen. Terus carana kumaha nya kieu kitunya cara nu bisa dipilih ku kuring mah cumarita dina hareupeun kamera make bahasa Sunda tah gitu. Terus ya alasan anu katilunya ki dulur pan ari bahasa Sunda pan ari bahasa bahasa Sunda tehnya mangrupakeun bagian anu integral ngahiji atawa hal anu teu bisa dipisahkeun tina identitas urangnya tina identitas kasundaan gitu. Ngaliwatan ieu bahasa nilai-nilai ajen inajen tah gitu tradisi jeung sajarah urang ya sajarah urang Sunda bisa diwariskeun ti generasi ka generasi. Lamun bahasana leungit eta ngandung harti identitas hiji komunitas teh nya Sunda gitu nya mun urang keur spesifik ngomongkeun bahasa Sunda mah leungit oge gitu nya dulur
Jadi identitas urang teh ku leungitna Sunda baris leungit oge kusababnya identitas teh sarua jeung nyaeta bahasa teh keur urang mah gitu. Contohna kuring ya, ari tina ngaran mah kan geus cindek Sunda pisan nya. Aep tah gitu. Pan eta teh Sunda pisan ngaran teh nya. Tina ngaran wae kuring mah geus bisa ngabejaan ka batur yan kuring teh urang Sunda. Gitu. Coba diteruskeun ngaran kuring nu lengkapnya Aep Saepul. Tuh. Beuki jelas pan nya. Cirining urang Sunda mah ngaran teh sok diulang-ulang. Jadi identitas kuring salaku urang Sunda geus bisa dikanyahokeun ku batur. Ngan saukur tina ngaranna hungkul gitu. Terus kumaha mun tina bahasa? Pas pisan. Kuring masih keneh bisa cumarita make bahasa Sunda. Coba yang mun kuring teh bisa cumarita make bahasa Sunda. Da naon teh pamun teu siga kuring kieu mah kitunya di Thailand ge loba urang gitu nya. Mun kuring bisa naon lancar we nya ngomong bahasa Thailand. Geus moal katohyan deui yen kuring teh meureun urang Sunda. Sigana mah. Tah, jadi gitu nya kitu dulur nu dimaksud identitas teh. Jadi mun eta identitas leungit nyata bahasa gitu nya. Urang geus moal kanyahoan deui urang manana teh gitu nya. Leuh ari kuring mah nya ngaran masih Aep Sunda pisan. Palebah barudak ayeuna coba geura. Ngaran teh geus nunjukeun lain nunjukeun ngaran maranehana teh geus teu narunjukeun nya identitas suku bangsana. Tina ngaran geus teu nunjukeun kasundaan. Nyarita komo deui. Ari indung bapana mah Sunda kitu nya. Budak nama geus teu bisa deui nyarita make basa indung bapana. Tah, kaayaan siga kitu teh tangtu nya baris ngikis identitas urang kitu nya ki dulur. Jadi inggis ku bisi ieu mah nya rempan ku sugan. Rempan ieu identitas urang teh leungit. Hayu urang memule nya ki dulur. Mun teu ku urang kusaha deui. Mun teu ayeuna iraha deui. Tah kan kitu nya. Saterusna ieu naon nya kasang tukang anu pamungkas lah alasan anu pamungkasnya ki dulur. Aya warta siga kieu ya ki dulur. Cenah mah nya heuleut 2 minggu sakali hiji basa teh hiji bahasa teh punah atawa leungit ti ieu alam dunya. Kunaon sababna? Ku sabab eueuh deui nu cumarita make eta bahasa. Tah ieu aya warta kieu nya numutkeun Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kemendikbudristek gitu nya. Namina Aminuddin Ajis tah eta. Data eta teh mangrupakeun hasil tina survei UNESCO cenah mah kitu nya. Tah di negara urang nya nyata di Indonesia aya 718 bahasa daerah. Sunda pasti gitunya kaasup dina eta daftar bahasa gitu. Ieu data teh tahun 2018. Tah cenah mah 11 di antarana teh dilaporkeun leungit punah gitu nya. Ngiles. Terus di tahun 2002 hiji cenah mah nya 24 bahasa daerah dilaporkeun mimiti ngurangan jumlah penuturna anu make bahasa eta teh mimiti ngurangan cenah nya. Tasigan namanya ieu teh di zaman kiwari mimiti jadi tren ya nya laleungitana bahasa teh. Cing urang mah nya ulah wakan nitenan suku bangsa anu sejen lah sok titenan we gitu urang sorangan. Utama nama urang lembur nya anu ngumbara ka kota atawa ka daerah sejennya lain di wewengkon Sunda. Di pangumbaraan teh pan beureunan boga naon anak pamajikan gitu nya panggih jeung jodoh
terus boga anak katurunan. Tah kira-kira lolobana nya cumarita jeung anak-anakan orang teh lamun di panyabaan, lamun di naon teh di pangumbaraan gitunya make bahasa Sunda atau make bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitunya. Siga nama gitunya lamun orang hirup di pangumbaraan ke anak pamajikan gen cumarita teh geus teu make bahasa urang deui siga keur di lembur gitu, tapi geus make bahasa Indonesia. Nya teu nyalahkeun kayaan siga kieu sih kidulur gitunya siga kitunya, tapi meureunnan kondisi siga kitu teh ta eta nu bisa ngabalukarkeun leungitna bahasa urang gitunya bahasa Sunda. Malah mah sigana mah tong boro anu ngumbaranya, tong boro anu ngalumbara di luar wongkon Sunda. Dalah nu masih keneh di lembur ge nu di wongkon Sunda gitunya, Sunda pituin cumarita teh geus pabaliut. Teu sapinuhna make bahasa Sunda. Sok geura titenan ayeuna nya di kota nu kawilang badag di Jawa Barat gitunya. Ieu di mana nu kaasup cenah mah ibu kotana Jawa Barat di Bandung coba geura. Sok ajak barudak ngorana nu neulah generasi Z ya geuningannya ngomong make bahasa Sunda. Syukurlah uing mah lamun bahasa maranehanna teh masih bahasa anu alus gitu. Padahalnya baheula mah cenah Kongres Bahasa Sunda di tahun 1827-an ta ieu kuring menang naon teh kurah koreh tina bukuna Kang Ajip Rosidi nya. Kang Ayip ya dibacana gitu Ayip Rosidi gitu ya. Jadi Bandung teh pernah ditetepkeun salaku puseur gitu ya, pusat pikeun tumbuhna bahasa Sunda. Jadi pusat untuk perkembangan bahasa Sunda cenah mah kitu nya eta dina Kongres Bahasa Sunda tahun 1827. Jadi di zaman harita bahasa Sunda dialek Bandung teh cenah mah jadi bahasa anu ngaluluguan bahasa Sunda dialek sejena nya gitu. Nya di pikiran mah meureunnan mun baheula bener nya Bandung teh bisa jadi tempat tumbuhna bahasa Sunda. Tapi mun ayeuna kira-kira kumaha ya gitu. Masih tumuwuh gitu bahasa Sunda di Bandung atau wae miluan leungit. Terusnya cenah oge ya. Urang Sunda teh kiwari jumlahna aya 40-an juta gitu nya. Tapi di tahun 2010 ka 2020 we oge bahasa Sunda teh geus kalengitan 2 juta panuturna. Ya lamun diteruskeun maca atau neangan informasi gitunya ngeunaan ieu kaayaan asa palaur kidulur gitunya. Karena kaayaan siga kieu teh gitu. Jadi moal mustahil lamun hiji mangsa mah basa urang ogen baris leungit gitu kidulur. Jadi identitas urang teh baris oge leungit gitu. Meureunnan hiji mangsa mah tinggal carita we. Nah gitulah nya kitu lamun dibejar-beaskeun mah. Jadi aya rasa tanggung jawab, aya rasa kanyaah, jeung aya oge rasa kainggis gitu. Ta eta rasa teh kabeh gumulung jadi hiji. Tah ku alatan kitu sanajan nya kuring cumarita sakieu ayana nya dipaksa-paksa we lah. Susuganan nya keur kuring mah ieu teh bakalan baris jadi tapak lengkah anu hade ka hareupna gitu.
Tah sakitunya lah nu kapihaturnya kitu Lur. Cag lah insyaallah kita tepang deui dina video anu salajengna. Cekap sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.